Sampurasun palawargi sadayana, kata-kata hari ini kela jadi kieu nya palawargi dulur sadayana, setiap kata-kata anu diucapkeun ku kuring estoning eta teh lain keur batur tapi keur diri kuring pribadi. Dari segala kata-kata eta teh naon anu kaalaman, naon anu katempo, naon anu bebenangan gitunya dipapagahan ku batur tah ku kuring di ucapkeun deui dina ieu konten. Ngarah naon? Ngarah engke aya panginget keur diri kuring gitunya da ari dina TikTok, dina Facebook, dina Instagram geuningan lamun geus sataun teh sok aya kenangan 1 tahun yang lalu tah beh kata-kata ieu teh nu sagala ku kuring diucapkeun jeung di upload teh jadi engke ngingetan kuring keur tahun hareupna deui kitu nya warginya. Pokona mah lain keur batur keur kuring pribadi. Hatur nuhun.